Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, urang ngalajengkeun pembacaan dan ngaos kitab Matan Takrib. Kemari atos urang ngebahas ngaos muqaddimah sareng pasal pertama tentang cai anu tiasa dianggap suci. Ayeuna urang baca pasal anu kadua. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal wajuludul mayyitati jeung ari pirang-pirang kulit bangke tathuru eta bisa jadi suci ieu juludul mayyitah dibagi ku sabab disamak ila jildal kalbi angin kulitna anjing wal hinjiri jeung kulitna babi wama jeung barang tawallada anu lahir ieu ma minhuma tina kalbi wal hinjir au min ahadihima tawa lahir tina salah sahijina kalbi wal hinjir wa azmul maitati jeung ari tulangna bangke wa sya'ruha jeung bulu'na maitah najisun eta najis ilal adamia angin anu bangsa Adam. Pasal ieu ngajelaskeun tentang pertama kulit bangke. Nu disebutkeun bangke teh hewan anu mati kusabab teu dipencit secara aturan agama. Jadi aya hewan anu mati maot teu dipencit sesuai dengan aturan agama dan syariat eta disebut bangke, maka kulitna teh najis. Dan memang dagingna ge najis bisa dikonsumsi, kulitna najis. Tapi eta kulit teh bisa jadi suci dibagi ku sabab disamak. Disamak teh dibersihan, lendirna dibersihkeun. Nganggo ayeuna ramuan-ramuan seperti nganggo jukut, nganggo daun anu memang bisa ngaleungitkeun, ngabersihkeun eta kulit. Ila jildal kalbi kecuali lamun kulit anjing eta mah teu bisa jadi suci, wal hinjiri jeung kulit babi teu bisa jadi suci. Atawa wa mata walada minhum atawa hewan anu lahir tina kalbi wal hinjir, anak anjing, anak babi eta kulitna teu bisa jadi suci. Au min ahadihima atawa lahir teh hewan anu lahir tina salah sahiji kalbi wal hinjir seperti anjing jeung babi kawin boga anak-anakna eta sarua kulitna teu bisa jadi suci. Atawa anjing kawin jeung hewan anu suci seperti anjing kawin jeung eme jeung kambing, anakna eta kulitna teu bisa jadi suci. Jadi intina mah mayit teh hewan anu maot kusabab lain kusabab dipencit secara syariat, namun hewan anu halal atawa hewan anu haram. Hewan anu haram mah rek dipencit teu dipencit maot jadi bangke. Wa azmul maitati jeung ari tulangna bangke wa syaruha jeung buluna jeung rambutna najisun eta ge najis ilal adamia kecuali tulang jeung rambut buluna bangsa Adam. Bangsa Adam teh disebut bangke eta makanan teu najis suci. Terus paslun ari ieu teh hiji pasal walaya juju jeung teu meunang. Naon istimaalu awan di zahabi ngagunakeun pirang-pirang wadah emas wal fiddati jeung perak. Waya juju jeung meunang naon istimalu goirihima ngagunakeun wadah selain ti zahab wal fiddah minal awani tina pirang-pirang wadah. Di pasal ieu mah ngajelaseun urang teu meunang ngagunakeun wawadahan benda tina emas jeung perak. Tapi selain ti emas jeung perak mah eta meunang wae. Terus paslun ari ieu teh hiji pasal wasiwaku jeung ari nyusur mustahabun eta disunatkeun pikul lihalin dina saban-saban tingkah dina saban-saban waktu ila bada zawali angin dina sabada mengok panon poe liso imi pikeun anu puasa. Wahwa jeung ari ieu siwak
pisalasati mawadia dina tilu pirang-pirang tempat asyadu eta leuwih banget naonna istihbaban sunahna. Inda tago yuril pami hiji nalika barobah-bahan min azmin tina bau baham wa goirihi jeung lian azmin wa indal kiami jeung nalika ngadeg mina naumi tina sare wa indal kiami jeung nalika ngadeg ila sholati kana salat. Ieu mah ngabahas tentang siwak teh nyusur. Wa siwak mustahabun, siwak teh eta hukumna sunah, disunahkeun, diparentahkeun, dianjurkeun sae. Pikuliah alin saban-saban tingkah, saban-saban waktu sae siwak. Ila bada zawali kecuali lamun saenggeus panon poe mengok atanapi saenggeus zuhur. Eta mah teu disunahkeun ngan ieu mah khusus lisoimi pikeun anu puasa. Jalma anu puasa saentos zuhur teu disunahkeun siwak, makruh malah siwakna. Keur puasa mah. Wa huwa pisalasati mawadi asyadu istihbaban jeung siwak teh banget sunahna. Banget pisan sunahna alus pisan dina tilu tempat. Dina tilu tingkah mana inda tagu yuril pami hiji ketika berubah baham bau baham tah sentos perang mam anu bau-bau tah eta sangat disunahkan siwak. Wa indal kiami mina naumi jeung saentos gugah sare sarua eta sangat disunahkan siwak. Wa indal kiami ila sholati arek salat tah eta sangat disunahkan kedah siwak nyusur. Terus paslon ari ieu teh hiji pasal wa furudul wudu'i jeung ari pirang-pirang parduna wudu sitatu asya'a eta genep pirang-pirang perkara. Aniyatu kahiji niat inda ghuslil wajhi nalika ngumbah rarai. Wa ghuslul wajhi jeung kadua ngumbah rarai. Wa ghuslul yadaini jeung katilu ngumbah panangan dua ila mirfaqaini tepi ka siku dua. Wa mashul ba'di ro'si jeung kaopat ngusap sawareh sirah. Wa ghuslu rijlaini jeung kalima ngumbah pean dua ilal ka'baini tepi ka mumuncangan dua. Wa tartibu jeung kagenep tartib alama kana barang zakarna anu tos nutur urang sadaya hukana ma. Wa sunnanuhu jeung ari pirang-pirang pasunatan wudu asyaratun eta aya asyaratu asya'a eta aya 10 pirang-pirang perkara. Atasmiyatu kahiji maca bismillah, wa ghuslul kafaini jeung kadua ngumbah dampal panangan dua, qabla idkholihima samemeh ngasupkeun ieu kapain al ina'a kana pirang-pirang wadah. Wal mazmazatu jeung katilu kakemu wal istinsyaku jeung kaopat ngisrek cai kana irung. Wa mashu jami rasihi jeung ngusap sakabeh sirah. Wa masul udunaini jeung ngusap cepil dua. Zohirihima luarna ieu udunaini. Wa batinihima jeung jerona ieu udunaini bimain ku cai jadidin anu anyar. Wa tahlilul lihyati jeung nyuai-nyuai janggot al kisati anu kandel. Wa takhlilu asabi'il yadaini jeung nyuai-nyuai pirang-pirang ramo panangan dua. Wa rijlaini jeung pean dua. Wa taqdimul yumna jeung ngaheulakeun anu katuhu alal yusra kana anu kenca. Wa taharatu jeung susuci salasan kalawan tilu kali. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy. Nah pasal ieu mah urang bakal ngabahas tentang parduna wudu. Wa furudul wudu isdatu asya'a parduna wudu teh aya genep. Aniyatu inda ghusil wajhi kahiji niat. Iraha niatna nyaeta nalika arek ngumbah rarai anu pertama. Jadi ketika urang nyiuk cai ku panangan, ngambil cai ku panangan disiup, arek ngumbahkeun kana rarai tidinya urang niat. Nawaitul wudu'a tanapi nawaitu al hadasil asghar istibahati sholati padulillahi ta'ala. Kudu bareng pas harita. Jadi ketika cai kena kana kulit rarai itu tidinya urang geus niat. Ulah sampai ayeuna urang niatna teh pas pertengahan ketika ngumbah rarai.
urang nyuk cai di kana raraikeun teu niat teu langsung niat hingga ketika cai nyentuh kana kulit rarai teh tidinya can diniatan pas pertengahan rarai urang karak we diniatan maka eta rarai bagian pertama kudu dikumbah deui sabab eta teu acan kaniatan jadi kudu bareng supaya si rarai teh ti mimiti kulit pertama anu kakenaan ku cai sadayana rarai kaniatan. Jadi padu wudu pertama teh niat wa guslul wajhi jeung kadua ngumbah rarai tah ngumbah rarai hukumna fardu sadayana rarai ti luhurna batasna jadi rambut di hanapeun gado di gigirna eta paku-paku cepil eta sadayana sakurilingna kudu dikumbah wajib fardu wa guslul yadaini jeung katilu fardu wudu teh ngumbah panangan saduanana kiri kanan kanan kiri ilal marfaqaini batasna teh kudu ti ka siku-siku di ujung jari kaluhurna tepi ka siku-siku eta wajib dikumbah utamana ngumbahna tina ujung jari heula ditarik kana siku si caina ditarik deui balikeun deui kana jari-jari wa masuba dirosi jeung nu fardu wudu anu nomor kaopat teh ngusap sawareh sirah diusap arek rambutna arek sirahna lamun teu aya rambutan eta wajib kudu diusap sawareh wajib tapi sunahna mah sadayana tapi ingat lamun ngusap sirah lamun ngusap rambutna teu kenging rambut anu ngarumpai ngaleuwihan batas sirah lamun batas sirah misalkan sirah buleut aya rambut dirumpaikeun ngaliwatan batas eta batas sirah teh ulah diusap anu tungtung ulah nu handap eta nu luhurna we nu tengah-tengah pas mun-munan atau pas tengah mastaka ieu keterangan wajib ngusap sawareh sirah teh ieu madzhab Imam Syafi'i wa ghusl rijlaini jeung fardu wudu nu salajengna teh ngumbah pean 2 sampean 2 ilal kabaini tepi ka memuncangan ya di handapna ujung jari dugi kaluhurna memuncangan eta sadayana wajib dikumbah fardu wudu wa tartibu nu terakhir fardu wudu teh tartib naon tartib teh nyusun alam zakarnahu sesuai anu geus nu dibahas bieu tersusun teh niat ngumbah rarai susunanna keneme ngumbah panangan karak ngusap sirah terus ngumbah pean kudu kitu kudu nyusun ulah dibalik-balikeun ulah sampai beres niat ngumbah pean karak ngumbah panangan kedah tartib eta tartib kalebet kana farduna wudu terus wasunanuhu asyaratu asya'a pasunatan wudu teh diantarana aya 10 pertama atas miatu ke maca bismillah sunnah serta acan wudu teh maca bismillah bagusul kafaini ngumbah dampal panangan tah qabla idholihi mal inaa sameme diasupkeun kana wadah cai anu eusina teh cai kangge wudu misal kumaha heula teh dampal pananganna gitu atawa nepi dampal panangan sameme disiukeun kana cai kangge wudu kumaha heula dampal pananganna eta hukumna sunnah namun teu aya najisan namun aya najisan mah wajib wal mazmazatu jeung sunah ke kemu teh dikocok-kocok ke kumur wal istinsaku ngisrek cai kana irung diinsrek caina kana irung sunah wa masu jami rosi sunah ngusap mastaka sadayana ari dina fardu wudu mah ngusap sawareh sawareh saeutik oge eta sah wajibna mah saeutik tapi sunah nama sadayana usap sadayana dihareup tarik ka tukang terus tukang ditarik deui ka hareup lamun aya rambutan lamun rambutna ditarik lamun teu aya rambutna mah eta tarikna sabalik we dihareup mungkul ka tukang wa masul udunaini jeung ngusap cepil 2 tah sunah zohirihi ma luarna cepil wa batinihi ma jeung jerona cepil sunah eta diusap bimain jadidin ku cai anu anyar teh urang nyiuk deui caina ulah cai anu urutan pertama
duca ieu anu anyar. Wa tahlilu lihiyati alkisati nyuai-nyuai janggot anu kanal jadi janggot anu kanal suai-suai ti ka jerona. Wa tahlilu asabiil yadaini jeung nyuai-nyuai ngumbahan sela-sela jari panangan dua suai-suai kumahan wa rijlaini jeung jari sampean. Wa taqdimul jumna ngaheulakeun anu katuh alal yusra tibatan anu kenca katuh heula kumahana. Wa toharatu salasan-salasan jeung susucina 3 kali 3 kali. Ngumbah rarai 3 kali, ngumbah pandangan 3 kali. Ngusak mastaka 3 kali, ngumbah pean 3 kali, ngusak cepil 3 kali kitu eta sunah. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy, sunah tuluy-tuluy. Tuluy-tuluy teh terus-terusan tanpa kaselang ku padamelan anu sanes. Ulah sampai kieu. Beres niat ngumbah rarai, beres ngumbah rarai teh kaselang heula padamelan anu sanes, karek diteruskeun deui ngumah panangan eta meunang. Ngan eta hukumna makruh. Saeuna mah kedah teras-terasan. Kecuali ieu mualatu teh tuluy-tuluy teh wajib hukumna pikeun jalma nu langgeng hadas. Anu langgeng hadas teh jelema teh anu hadas wae saperti anu beser, anu boson, bobos wae. Tah eta mah wuduna teh diwajibkeun kudu tuluy-tuluy, terus-terusan kudu kenging kaselang ku padamelan anu sanes. Jadi tuluy-tuluy teh pikeun jalma anu normal mah teu langgeng hadas hukumna sunah, tapi pikeun jalma anu langgeng hadas mah eta hukumna wajib. Panginten sakitu pangaosan ayeuna belajar urang ayeuna pasal juludul maitah terus yajuju istimalul awan zahabul fidoh siwak dan fardu wudu sareng pasunatanana. Kin lajeng pasal anu salajengna mudah-mudahan sing aya manfaatna urang sing istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.